من أنا لولاكم كيفما pada sakarone muharrakaini kang den harkatan sakarone fi kilmatin ing dalam kalimah suci adgim ngaidgom sira la kamisli sufafi ora kaya umpamane lapad supapun wa dzululin lan lapad dzululin wa kilalin lan lapad kilalin wa lababin lan lapad lababin wala kajusasin lan oranana kaya lapad jusasun wala kaksusobi lan oranana kaya lapad uksusobi wala kahailala lan oranana kaya lapad hailala wasyadda lan jarang pialil ing dalam lapad alil wa nawihi lan umpamane lapad alil ahikam gugah kenaikan takun apa mocot idgom takun apa mocot idgom binaklin kalawan samai pakubila mangka dan tarima iya fakun wahayyi yafkuk wadagim duna hadar kadhaka nahu tatajalla wastatar wahayyiya lan ing lapad hayyiya ukub mocot idgom sira wadagim lan ngaidgomaken sira duna hadarin hale oranana wedi kadaka iku kaya mengkono hayya nahu tatajalla utaisa umpamane lapad tatajalla wastatarra lan lapad istatarra wama lan utai fi'il bita aini kalawan tak roro ubutudia kang den kawitan iya simah qad yuktasor iku terkadang deng ringkes opo pihi ing dalam ma alata ingata seta kata bayanul ibaru yaiku kalapat tabayanu narima pertela al ibaru apa pirang-pirang ibarat wafukalan mocot idgom sirah hai sumudghamun pihi ing dalam sakira-kira utai mudgham peh sakana iku sukun iya mudgham peh likaunihi karena anane mudgham peh bimudmari rapi kalawan dhamir mutaharrik marfu bimudmari rapi kalawan dhamir mutaharrik marfu iktarona iku narima kabarengan iya si mudgham peh nau halal tuma halal tahu yaiku umpalapad halal tu wis ngahalalaken isun ma ing barang halal ta kang ngahalalaken sirahu ing ma wa fi jazmin hal iku tetep ing dalam jazm wa sibil jazmi lan kang nyerupan ing jazm takhirun utai milih-milih kupi kang den anuti ya si takhir wafaku afilan utawi mocot idgome wazan apil bita'ajubi ing dalam fi'il ta'ajub ultuzima iku dan wajibakan iya faku wal tuzima lan den wajibaken al idghamu apa idgham aidon halemaning pi halum ing dalam lapad halum wa ma bi jam'ihi anitu qad kamal nadman ala julil muhimmati istamal wa malan utai perkara bijam'ihi kalawan ngumpulaken ma'an itu najaisun
qad kamala iku temen sampurna ieu mah nazman haladen nadhamaken ala julil muhimmati ing atase agung-agunge pirang-pirang persejaan istamala kang ngawengku ieu nadman ahsaminal kafiyatil khulas kama tadaginan bila khasasa kamana si Aika hah tidak mang oh kata si Peli masya so ngumpulaken ya nadman minal kafiyati saking kitab kafiyah al khulasata ing kaya cine kamat tador kaya oleh ngalap ya nadman ginan ing weruh ginan ing weruh kalan pirang-pirang masalah kang akeh ginan ing uruh kalawan pirang-pirang masalah kang akeh kang kaya sugih bila khososo kalawan oranana bodoh kang kaya fakir fa'amadullah musallian ala Muhammadin khairin nabi fa'ahmadu mangka mujisun Allah ing Allah musallian alaikan ngajaluk rahmat lan hurmat ala Muhammadin ing atase Kangjeng Nabi Muhammad khairin nabiyyin tegese kang bagus-baguse nabi ursila kang den utus ya nabi wa alihi lan keluargane Kangjeng Nabi Muhammad al-ghurri kang pada bagus al-ghurri kang pada bagus kang kaya kuda kang colat tarangi kang kaya kuda kang colat tarangi al-kiram tur kang pada mulia al-barara tur kang pada migawe kabagusan wasabihi lan sahabate Kangjeng Nabi Muhammad al-muntakhabina kang dadi pilihan kabeh al-khiyarah tegese kang dadi pilihan kabeh al-idghamu dina ye pasal ajengan musonib bade mertelakeun idgham anu idgham itu adalah akhir tina bab sorob akhir tina bab tasrif idgham aya idgham cek lugoh aya idgham cek istilah ari ngaran idgham cek lugoh sebagaimana dina kitab Khudori wa huwa lugatan al idkhalu yuqalu adghamtul li jama' fi pamil parosi ngaran idgham cek lugoh ngasupkeun setiap-tiap ngasupkeun eta ngaranna idgham saperti ngasupkeun kuring kana kondali dina cangkem kuda ngasupkeun kerong kana kebko eta ge idgham Mang Amin rek kawin berarti rek idgham ngan dina alfiah ge eta Mang Amin kawan Mang Amin aya tuh pindah deui wae Mang Amin mah
dina alfiah ge teh amin bab idgham teh aya ditungtung. Artina lamun can bisa tibiki kolam Muhammadun ulah waka idgham heula. Mun can bisa alfiah ulah waka yang nikah heula. Kayak bisa tina kolam Muhammadun sampaikan ka dia kakarak ditungtung aku bagi bab nikah mangga isyarat. Kadua ngaran idgham cek istilah ulama alinahu sami sareng istilah ahli tajwid al-ityanu bi harfaini sakinin wa mutaharikin min makhrajin wahidin bila pasnin bainahuma bi ayyantiqa bihi ma'dabatan wahidatan. Ngadatangkeun dua huruf seperti lapad rodada hiji sukun hiji harkatin hiji makhraj seperti dal jeung dal rodda diucapkan sekaligus rodda. Itu berarti idgham. Asal kalam adgim awwala mislaini muharrakaini fi kilmatin. Baik ngaidgham anjeun mang santri kana mimitina huruf anu sarua. Baik ngaidgham anjeun kana mimiti huruf anu kana mimiti huruf dua anu sarua tur diharkatan saduana dina hiji kalimah. Artina di mana-mana aya huruf dua sarua dina hiji kalimah diharkatan saduana mangka kudu disukunkeun heula anu pertama saperti rodda. Geus kitu idgham kendalkan adal jadi rodda. Di mana-mana kumpul dua huruf anu sarua narima harkat dina hiji kalimah mangka diidghamkeun huruf anu awal kana huruf anu kadua sabada disukunkeun huruf anu awalna eta hukumna wajib. Seperti rodada asalna kan rodada ayeuna sukunkeun tah dal anu pertama jadi rodda idghamkeun dal kana dal jadi rodda. Atawa dhonna asalna tina dhonina sukunkeun anu pertama jadi dhonna idghamkeun jadi dhonna. Atau laba asalna tina labuba sukunkeun ba anu pertama jadi labba idghamkeun ba kana ba jadi labba. La kamisli sufafi teu meunang diidghamkeun huruf anu saperti lapad supapun. Lapad supapun lapad dululin kilalun lubabin jusasin uksusobi hailala kumpul dua huruf supapin fa jeung fa dulun lam jeung lam kilalin lam lam jeung lam lubabin ba jeung ba jusasin sin jeung sin uksusobi sod jeung sod hayalalin lam jeung lam tapi eta mah teu beunang diidgham teu sah diidghamkeunana supapun teu beunang dibasakeun supun daperti durarun teu sah diidghamkeunana kedah durarun bae supapun durarun dululin kilalin limamun atau lamamun tolalun lababun lubabun jusasun uksusobi atau hayalala zaman ngalabakan maca la ilaha illallah atau qordadun mahdadun eta teu beunang diidgham. Wasadda fi alil wanawihi binaklin asal kalam wasadda paklun binaklin pakubila fi alila wanawihi sareng jarang minculak tibatur teka prajeng sararea mocot nyabut idgham kalawan samai pakubila mangka ditarima eta mocot idgham dina lapad alil jeung lapad wanawihi jeung bangsan alil. Jadi dina lapad alil beunang dipocot idgham alila alila siqa'u berubah apa siqa'u gariba telapad alila keur dipocot idgham alila rek dibacakeun idgham alla atallahi hat ainu ngan kiasina mah wajib idgham kari-kari dipocot idgham alila jadi syad mukhalifun anil kias wabkub hayya wadagib
duna hadarin pek mocot idgom anjen kana lapad hayya jeung pek ngaidgom anjen duna hadarin bari teu sieun-sieun tong sieun-sieun. Artina lapad hayya beunang dicopocot tina idgom beunang diidgomkeun rek diidgomkeun mangga teu kudu sieun rek diidgomkeun teu nanaon saperti hayya 'alas shalah idgomkeun hayya 'alas shalah beunang hayya ayya beunang hayya idgom beunang ayya kadakana hutata jalla wastatara nya kitu deui beunang dipocot idgom jeung beunang diidgomkeun contoh saperti lapad tata jalla jeung lapad istatara kalimat fiil anu dimitian kuduata saperti tata jalla jeung lapad istatara eta meunang hek dipocot idgom mangga lamun dipocot tina idgom tata jalla eta kiasi rek ditajalla kitu bae mangga berarti samai atawa lapad istatara di lapad istatara beunang dipocot idgom basana istatara beunang diidgomkeun sattara yusat tiru sittaron wa ma bita'ani batudi qad yuktasar asal kalam wa ma batudi bita'in qad yuktasaru fi alat ari kalimah fil anu sok dimitian kuduata eta terkadang sok diringkes fiil teh kana hiji ta wungkul jadi di mana-mana kalimat fiil dimitian kudu ta eta sok diringkes disingkat hiji wungkul seperti tabayanu libar asal nama tatabayanu dibuang bae geus hiji mah jadi tabayanu nya kitu di lapad ta'allamu jadi ta'allamu tatanazzalu jadi tanazzalu tata'allamu jadi ta'allamu tatanazzalu jadi tanazzalu tatabayyanu jadi tabayyanu wa fuka sumud ghamun fi sakar likaunihi wa fuqahai sumud gamun pisakana likaunihi iktarona bimud marirafi sareng pek mocot idgom nyabut idgom anjen dina nalika mudgom pehna disukunkeun anaon anu mantap mudgom pehna disukunkeun likaunihi iktarona bimud marirafi karena eta mudgom teteh babarengan paantel jeung dhamir mutaharik marfu seperti contoh ti musannif halal tuma halal tahu asal tina halal ya hala anu asalatina halila ya hala kari-kari ditempelkeun ieu mudgom pehna teh jeung dhamir mutarik marfu tu atuh geus dipocot idgom halal tu teu beunang hal tu mahal tahu teu dipocot idgom eta mah halal tu ma halal tahu atau seperti halalna wal hindatu halalna alhasil di mana-mana mudgom papandak papanggih babarengan jeung dhamir mutarik marfu mangka eta mudgom dipocot dicabut tina idgomna seperti halal jadi halal tu halalna atau lam yahlul wa fi jadmin asal kalam wa takhirun kupi fi jadmin wa sibhil jad sareng ari milih-milih eta dianutan dina jajem jeung sibe jajem jadi milih-milih bebas rek idgom mangga rek dicobot dina idgom mangga dina jajem jeung sibe jajem contoh dina jajem seperti lam yahlul wa may yahlul alaihi ghadabi ikir dipot idgom lam yahlul atau contoh umayyar tadidu dipocotin idgom anu menang idgom lam yahulla atau amayusyaqullaha wa rasulah aina sibe jajem mana seperti sukun akhir dina fil amar uhlul eta lapat uhlul
benang dina didinya takhirun dipilih dijajemkeun dibanding hulla benang dipocot tina jajem jadi dipocot tina idgham jadi uhlul. Wa faqu apil peta ajubir tuzim wal tuzimal idghamu aidan fihalum. Wa faqu apil peta ajubi sareng ari mocot idgham wajan apil dina pil tajub eta ul tujima diwajibkeun. Jadi wajan apil pil ta'ajub eta wajib dipocot idgham. Seperti mana contohna, mana gambarna seperti ahbib bi zaidin. Boh apa sujud jika ngadamenaken ingki zaid lapat ahbib teu beunang ieu tadi idgham ahibba bi zaidin kedah dipocot wae teh ahbib asdid bi bayadi wajhi. Duh kacida putih na rarahiki jadi teu kenging diidghamkeun asyidda bi bayadi kedah dipocot idgham wajib dimocot idgham wajan afil anu tuduhkan apil ta'ajub eta wul tujima wajib ahbib bi zaidin asdid bi bayadi teu kenging diidghamkeun ahibba atau asyidda. Wal tuzimal idghamu aidon fi halum jeung diwajibkeun deui idgham teh deui dina lapad halum. Lapad halum ma eta wajib diidghamkeun. Halum ma asal pisan mah hal mum pindahkeun harkatna mim kana lam i'rabna ilal naqal ngalihkeun harkatna mim kana lam jadi halum ma idghamkeun mim kana jadi halum ma eta wajib idgham. Wa ma bi jam'i man ana laulakum kaifa ma